Jadi Ibnu Athaillah, di mana jalma yakin ka Allah, tuluy marentah Allah nu diyakinkeun ku manehna ibadah, maka bakal bener-bener ibadah. Jadi jalma teu nyaan dina ibadah, jalma ngalalawarakeun ibadah, jawabanna gampang, karana teu pati yakin ka Allah. Karena kurang kenal ka Allah. Matak aya nu edan aing make di mana geus papanggih Allah kakara rek salat. Aya nu boga paham kitu, aya marukan Allah bunggelegan. Balas teu wawu ka Allah teh mata kitu ge. Dalaman Allah apal wujudna wujud akli mah kitu. Moal kitu bahasana teh mah. Ya. Mata cek di dia, lamun jalma boga akal, lamun jalma makrifat, tangtu bakal bener-bener dina ibadah ka Allah, sabab manehna boga keyakinan nu bener ka Allah. Gitulah. Jadi lamun urang ngalalawarkeun ibadah teh, ciri hate teu pati yakin ka Allah, gitu. Teu pati makrifat ka Allah. Maka merhatikeun ibadah jeung teu na jalma saukuran kenal ka Allahna, saukuran makrifat ka Allahna. Jalma nu makrifat ka Allah, nu kenal ka Allah, tangtu moal butuh kalian Allah. Disoka kapikiran teh jalma anu kenal ka Allah butuh kasalian Allah. Kapikiran rek ngaganti pangeran moal. Lamun kenal ka Allah, yang ganti ayeuna mah cenah aing da ka Allah mah ngadoa teh dikeun dibere wae rek nyangan dukun atuh. Sugan we make tali Roma mah cenah. Balas teu wau ka Allah. Oke. Lamun jalma kenal ka Allah mal butuh kasalian Allah. Naon sababna? Boga yakin Allah teh teu aya anu ngareujeungan. Artina naon? Allah teh nyalira. Dina segala-galana nyalira. Allah wujud nyalira. Nu sejen teu wujud. Kapikiran nu teu wujud aya ka bisa. Moal. Allah nyalira dina naon? Dina uningana. Ala kulli syai'in alim. Lamun urang nyaho Allah maha uningan, ala kulli syai'in alim ta'alluqna ka mana? Kana sakabeh perkara arek anu wajibul wujud, nu mutlak, nu muqayyad, mungkinul wujud, mustahilul wujud, kabeh kauningan ku Allah. Termasuk kebutuhan kauningan ku Allah. Termasuk hate urang, gerentos hate urang kauningan ku Allah. Termasuk cita-cita urang kauningan ku Allah. Cik lamun Allah geus nyahoeun yen urang dina hate boga tujuan anu daek kabejakeun ka Allah mah. Sok pikir ke Gusti abdi teh ripu, lamun nyahoan Allah urang ripu teu kudu bebeja da Allah ge nyahoan. Urang mah betah mun bebeja teh mah. Gusti ripu abdi teh disangkat teh nyahoan Allah. Sabab teu pati kenal Allah. Sok kan. Allah Maha pengertian, Maha di mana uninga pengertian. Itu lamun hek nyaho tapi teu pengertian belaga bego eta. Allah maha uninga berarti maha pengertian. Di mana orang rek butuh Allah geus uninga. Boro-boro geus ka dunya di tanji qadim kene can tanji hadis Allah uninga mane engke di mana lahir bakal butuh susu, bakal butuh anu nu matak kalahirkeun manusia Allah geus nyiapkeun kebutuhna. Pabun susu geus aya ti memeh bapana lahir. Padahal anu rek butuhna teh anakna lain bapana. Allah maha uningan. Urang kira-kira daek bebeja ka Allah lamun Allah geus nyaho kana segala-galana. Matak ngadua teh Gusti abdi mah lain samata-mata nu dipenta. Itu lain khiar ka Gusti, tapi abdi mah ibadah we ku menta ieu. Da abdi mun menta nyangka ka Gusti moal mere mata ku dipenta. Nu apal moal mere ku dipenta. Ngadua ge tafwid geus. Gusti maha uninga lah abdi teu kudu ngawartoskeun.
abdi teu kudu boga kahayang da dihayang-hayang ge anggar we nu terjadi manu diirodahkeun ku Gusti. Abdi hayang Gusti teu ngairodahkeun moal kapanggih di mamana ge diteangan ku abdi. Ti dunya nepi ka hadrat Allah ge moal kapanggih. Catatan di kurang mubrom ge Allah buru-buru di malakut. Jangan malaikat yo. Moal kapanggih cuk malaikat Allah teu nyieun. Ka mana aing kan? Cik lamun kitu mata pasrah ka Allah tapi ngadoa ibadah teu karena anu dipenta teu terakhir ka Allah Gusti kieu itu eta Allahumma inni as'aluka antar syukoni teh ibadah kene kadikeun abdi bahwa abdi teu bisa ngarijian sorangan lain karena rek menta rezeki ka Gusti nu loba lain menta loba ge anggar kumaha ditangtukeun Gusti bakal datang. Cik lamun urang geus yakin Allah Maha Uningan, Maha Pengertian, daek bebeja mun ripuh ka Allah mah. Allah ge nyahoun teu kudu beda. Mending katung matak jalma anu geus pinter mah kan dikir unggul. Teu kudu menta aing mah dikir. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tajalikan akbarna Allah teu kudu menta. Dipenta-penta ge Allah teu nyieun mah anggar moal datang. Ning teu menta Allah ala geus nangtukeun mah datang. Mata tarang doa batur mah akhirna nu tarang doa katunggul ku di kurang aya tarang doa nganggo dikir henteu ngadoa henteu